sasahateun mah si Apong meureun Si Apong eueuh. si Apong mapak mana nih Apong Kurang mabok mana nu lieur. iya teh ngomong-ngomong tuh Manis nyaho eta mah. Cicing. penghuni saung. depan cicing di dia pasti ngilu ngariung meureun Berarti ngeluan berarti. tanya aku mana ieu Heeh. oke mah kak aduh mana geus tuh mau bohong sekian ini mana itu ya nah Ieu. Sekarang mana nya? Ketempo di kamari. Uji ti jalan Bari saung sugan aya geus kan. ngabur kemana hujan kieu tipunya hujannya becek gak ada ojek lagi ya Allah turunkan uang ya Allah Allah turunkan uang hamba butuh uang ya Allah hujan kieu merieur campur baru udah ini ayo ngadurukan di mana nanya ada musik deh nah mungkin ada di saat kabar itu nyala musik Nuan baru bae sebenarnya ieu lah. Awes sekarang gitu. Aneh kenaon? Ieu sugan aya barudak ieu. Mana nyebutkeun atuh ka jelemaannya? Urang aya di dieu zaman. Anten nempo eta duruk kana hungkul, burung nih. Heueuh ngeulung basa kahujanan. Barudak marana mawa kertas. Wek diduruk. Ek diduruk. Mana erek? Jadi suluhna. Hah? Moal. Jadi siapa jadi suluh? Mungkin waktu nama. Sama. Barudak ka mana, Gus? Teh ngareuweut jeung di kamar teh barudak teh sugan alaya. Urang kita tadi di dieu. Sugan aya musik deui sareng kamari nih aduh gimana gitu. Wae ayeuna pengajian. Malam naon ieu? Malam nonena malam Jumat. malam Jumat. Kudu mah pengajian malam Jumat mah yasinan. Ana barudak nya. Punya terus tadi Si awe eueuh nih. teh balik kadurukan lah. Heeh. Bari ieu atuh Naon? belum naon teh adurukan teh. Malah kertas tuh suruh satu pararas. Bau hangit. Bau hangit. Wah. Sugane buru. Aing ngadurukan teh masukan anu nyumbang beasna. Bir hayamna. Anuan barudak sugan aya di dieu. Kumaha natunya bodlaknya. Aduh. Ya Allah. duit mana duit Naon teh di Allah duit mana duit duit mana duit aduh ulang liur We,
Aku naon? Dari mana sih cerewet sama Duit, taruh naon duit. teh? Orang tua duit mang butuh duit itu Usaha sama aya nu Duitnya. mulungan. Sama aya nu murahkeun juga duit. ya tuh aya nu merekkeun ka urang. Lamun teh sia ngadakan kapal lewat. Heeh minta duit. Heeh bae cerewetan gitu. Kapal, minta duit kapal gitu. Sama pangkereutik oge sok kitu nih Ya, aya kapal kereti lewat. gitu teh. Oh baheula mah. Enak gitu deh. Ah kan sini bere bom. Oh, bom di mana Bomnya. datangna? Bom ya namun Bom naon? bom kolotok. Wah, bom kolotok. Kolotok ku parti eta teh, teh masih pantoknya. Heeh. Kolotokan, gemuk. Kiran duit teh, duit sieu teh. Itu mah aduh modal kawin pan itu. Pan sia gawe meureun. Ah gawe oge pan 50.000 mang. Bersyukur. Teu bersyukur nu kieu ngaranna ieu. Ese susu terdikit itu. Eta geus puguh aya pagaweannya 50.000 sapoe mah meunang wae. Lumayan. Pan meureun mang 50.000 ge ari ka dapur 25.000 can udus. Beak meureun. Kenuna urang. Kieu atuh we ieu, rek aya jalan arek mah. Ah, we. Naon? Urang apa kiai Kiai mana itu? aya Pak Ustad. Ah, kada cara si Agus kemarin ieu ka dukun. Oh, moal teh dukun. Dukun jeung kiai beda. Beda, Beda lian? beda. tuh. Arek mah Bener teu yeuh. Hah? Bener teu. mana sanggup henteu ngajalankeun Ah, hari kahati mah urang oge pasti sanggup. Kecuali meureun hari jalan agore jalan kamari mah urang moal kajin keneh eta we nu 50.000. Heeh. Ieu mah paling ke Pak Ustad, ka Ustad gitu mah diberena wiridan, ngawirid sia. Mampu teu. Ya, Ngawirid Arek na. mah hari bener mah hayu urang oge hayu. Urang dilakonan hari bener ka Ustad mah ka dukun mah urang moal apa. Tuh. Saya merenya ada Ngomong urang kapok kemudian di heeh, ieu mah ka kiai, ka Ustad. Ustad Heeh. cobaan masukan we tuh. Ustadnya di mana ya ngomong ya. Ah, deket. Teu jauh tetangga keneh. Alhamdulillahirrahmanirrahim atas rezeki masalah sebenarnya ya bahwa aku sanggup sekarang rumput belum ngumpul Arek mah we. Ayo mang hari urang mah aya bener mah gitu. Hari mau bener Moal mah ka dukun moal. Ka Ustad we, ka Ustad mah puguh dibere amalan ngawirid. Ngadoa ka Gusti Allah. Hah? Hari kita mah hayu lah urang. Heeh. Kayak ka Ustad mah. Gitu. Tatang dia teh hayo we mane menganjing duit dan puguh urang geus butuh duit mah kabeh oge Mau gitu. kan awal ngaku. Meureun butuh ge ayang geus digaweuna eta. Urang mah 50.000 atuh bari 20.000. baru Ustad, gimana? ya nanti masjid ya lah Oh, sehat. lalu jilidnya jalan Heeh, nyata hujan wae. dia ngobrol dengan dewa teh berarti Awe, cege. terus ada yang naon cenah Oh, teu boga tahu ya duit. Ai mah teh teu bersyukur boga gaji 50.000 teh kurang keneh cege gitu kan. Iya cina. Mah kurang teh ketuduhan ka Ustad. cek ustadi kapuk goreng gampi ya syaratnya yang kawin mah kedua acis eta Ngomong-ngomong iya duit transparan ya. atas beres tak awe yang kapung Iya mah. Oh, karena duit yang mah, dua euy. kali Duit mah ae Yang pertama soalnya aduh udah gini sih. duit Senang gitu Ustad. cami kok ustadi yang duit Kabeh ge eueuh nu teu butuh duit mah hidup duit. pasti kan hidup di alam dunia pasti butuh Komo duit zaman ayeuna BBM naik deui. rokok butuh duit BBM naik ya. maut. kan gawe lagi dewe Gawe mang anak kemahin. Atuh bebeja atuh kadunungan. Bos, gaji teh tambahan gitu. Pan bensin oge naik gitu. Kira ku urang teu naik. Orang demo lah kabupaten urang. Heeh gitu. Orang
lebih dari 50.000 jadi 100.000. Tah gitu. Tah, Sampai gitu. bersyukur ya, mengedarnya. Gimana aku bersyukur ke Allah ya. Tapi arek mau diantar teh. Arek atuh. Ayo bener mah eta mah arek payu kurang di Ya lah kayak kurang di belanya. Maksudnya kemana balik? ayo naon ya. Mahendra ngajakan. Lain kehelanya dulu kan pareu mah dek ka cai lah kedeungnya. Yakeun Ngajakan. itu pan. Heeh, kayak pan ka pusat mah isukan. Urang-urang bergejala jadwalkeun. Siap. Terus kapan Mahendra ngajakan arek haji. Orang pergi ke duit. Maksudnya butuh duit ke kumaha itu Kawin. kawin. Butuh gede malahnya. Tubuh mang. Ayo bisa tiga-tiga mah orangnya aja lah. Maksudnya kinyam kumaha. Orang neangan we. Baik kinyam diambil ke Ustaz aya. Kayak nambut ke Ustaz dengan awal mah pasihan. Ustaz. Mau ingin nyoba sih favorit euy. Oh, kan kieu sok dibebaskeun mah ku Ustaz ya. Mun dikabayar kowe mah. Awe kan acarana ka Ustaz nyarios gitu. Iya mah apa rek nyeru jalur ieu. Tadi si Amang itu Siamang itu we. Orang ingin nyoba murah. guys. Nyoba sih favorit Pak Ustaz orang euy. Nikmat bet ieu. Hujan ieu. Minum hanet-hanet. Nikmat teh pokona mah kesaung pada si Amang. Malah Kena kasih amang itu we bae. Ada jujur ke Abang tadi Heeh. jadi matung sih yang ke Ustaz. We. Ayo lah. Kalau mbak maksudnya berubah pikiran mah ya deh kak mau berubah pikiran. Nah, kalau ngomong Pak Ustaz itu Mungkin di we lah Pak Ustaz. Kasih amang itu lah we. sama itulah. Ayo we Ada penjelasan sama Hmm. Terus lagi pasti diturunkan ya awe na dongkap ke bumi mah gitu. Ya balik ieu aja. Oh, Pak Ustaz. Kena lamun dia. Assalamualaikum. Salam. Itu Ayat 2 jangan jadi kasih amang itu ya. Kedua Pak Ustaz. Kemana tuh orang bingung we. Orang main kan jalan jalan ke sama itu we sugan we aku. tuh kesaung ini ya kena nama. Aduh. ya Naon itu mah? itu berak itu maneh Dari awal ku gua mah gitu. mau hasem sia mabok deui nya. Mabok naon geus kieu. Aduh. Pak Ustaz pada uih kan rame di jalan teh. Iya dia orang repang nabrak nyenggol. Teu mabok teh. Itu tuh mabok itu. Apa bawa hasem? Beres Bawa kieu anggur. gitu. Memang geus insap kemarin teh. Udah minum deui mah nyamangnya. Awas ya mabok-mabok. Wah, mang bar kamari geus bagus bilang geus itu. Kudu era kudu guna ucapan. Iya bawa alkohol ya ka cium urang. Beres kieu ieu mang. Naik saya burut. Mau mang gawe amang mun burut mah. Berarti balik uih tuh. Pak Ustaz ge. Itu tah budak zaman nama Ya tah. ada ya. Banyak urang teu. Ada gebis. Heeh. Mun labu budak sorangan ya. Si Awang itu nih tadi wae mah Pak Ustaz. Datang dari luar sini. Mana eta maneh? Dah yang lin. Ayang urang. Nih, cilimit. Gitu kita Dia urang teh. Naon teh? Naon eta? Minuman nih mah itu. Coba coba. Mung Koret maneh mah. nah cilimit ih. Wah, Naon ih. Cilimit ih. maneh mah Cilimit. minum sia. Minum naon itu we? Minum biasa nih naon ini bau-bau kotok naon Teh manis. tuh. Tuh. Mum. Nih, Mung gunungan nih. koret Di limit. yang bau peuyeum mah ya. Tong baturan Ngomong ke naon itu ngomong ke naon. naon maneh itu tong cuceun tah. Aku ge ngahaneutan ieu hujan kieu mah ngeunah.
Deket-deket memang deket-deket. Waduh bau ya. Ketika hujan, jadi kudu rada dihaneutan itu teh, genangan. Deang lah Kompor ini tuh. minuman kerasnya. Ah, mere. Oh, kamara. Nah, ini dari sini rame-rame di dari teh. Jadi jarang rempeng kieu. Ah, saung lah sudah. Atuh yang baru dah. Ngopi di saung lah. Ini skill mah. Nah, itu kudu serangan gitu ini si Deka. Wah, mana tuh beres urang. Kerja ngaryeun. Ya mau kabar. Udah ngomongnya mana ngomong nyambung moal tuh Ada maneh deui. Ya Allah. Mana mau bau. Uyung aing bau mana euy. Gimana deui nya. Si apung maneh. Kira gitu nyawa yang mana di dia mana Orang ngomong tadi dia dia si moal ngomong. Ini si Amang itu mana pokoknya si Amang di jalan. wangi yuk Naon? kurang sebutkan langsung udah kayak Ikan di samanya. di jauh deh Ikan di mana? tuh cerekan tapi jangan orang kering minum Gua tanya mana? kurang sebutkan Oh, sebutkan ya langsung aja Pak Ustad gitu dua kamu aja pusat. tuh orang kieu jak dah batu katanya liurna Gua mana ngomong lagi ya? Si Amang itu yang pusat. camang nanya sama non karaoke aja nanti kok mah emang baru asem gitu sih sama kan nanya tuh gitu itu antani kan sama mamanya wah sih bisa baru asem kieu sih baru asem kemain emang kurang orang seberes kieu bima bisa mau nanya nih daiknya mana burut Itu ke urang si amang itu nanya ke urang daiknya burut ngomong lah kamu curang teh gaya amang orang langsung numpat ka dieu Mau Pak Ustad siap, mau Pak Ustad saya yang duduk kias bro di itu ada metang naik. meteng di boya buntung Oh boya karet. Kemana kurang ini ngomong nggak sih? oh cuma mana lah Di mana burut deh ke? mau tuh gaya mana Mana si Amang itu tuh suka itu sih sebut burut mana? Berarti mana nggak bohong? Mana nggak bohong sih ya? Yang mana burut? mau tuh burut mah gaya mana burut Kan? naon itu ya Jam banget lah. duit yang naon Kayak mau di sesuatu. nyem gawe atuh Eker, gawe mah eker. tuh berarti buka duit meureunan Main duit nak. Mai kumaha itu kan Kumaha dirinya can maneh. kawin Bukan mana maliwain karar itu, mending kau orang keun. Orang buka bisnis. bisnis naon Urus. Banyak bisa kan. hayang atuh niluan bisnis Banyak duit. duit di mana itu Waduh, saya kan kena jaket. duit eueuh Orang bisnis yang ada pilihan orang teh. Yang si Amang jadi ini sekian kone. Pak Ustad. bisnis naon Ayah ya orang. Urus. ngilu atuh bisnis soranganeun kitu Itu aing teh yang duit orang atuh, orang. main suka menang duit berang kayak minjem ayeuna Kue suka digantian, Pak. emu suka nih dengan bisnis Mulai tuh tak. Enggak. Udah tuh. tah Purnya. bisnis naon lah bejaan atuh Bisnis sih orang ya. salah Wah, Nah, ini cerita, saya rame-rame tadi pasti tinggal itu usaha. Tak dia, wah itu gitu. Tadi malam ban di teh yang nyot. Oh dia teh. Heeh. Wah jadi ayat duaan tuh. Teuing nu hiji. Balik. Balik Pak Ustad. Oh Pak panggil ya Pak Ustad ya. Wangi. Jangan Pak Ustad itu lu sono itu celila tuh panggil. Mana nama betawa ibadahan. ah turutan teh Maneh hari koge. empak palak wae Emang mabok deui tah. Pantes asa bau teh ucing gitu teh. memang nggak usah kurang ngahaneutan nungkul tani pan beres hujan teh ya Ah,
ngahanetan biak 2 botol ngahanetan teh Eta bukan hiji murah nu hiji ditajong we kabur kabeh lieur ya pokona mah. lieur nya asli eta mah kemarin geus tobat ayeuna mabok deui budak teh. Hujan kieu ayeuna becek pada ojek sebel deh aing kan tegar dulu ka barudak teh Ngomong-ngomong ari hayang teh pas ka pangecan cecep teh. sabari heueuh we atur nuhun hampura ieu we saacana euy alhamdulillah hayam teh nu budak geus kapanggih alhamdulillah pas kadinya kasih cecep tasna ieu hayam teh oh bener cenah teh ieu ciri-ciri dana oge cecep masih kene penasaran bisi ngawadul sarangan gitu tah cita ieu HP-na tah tinggal dina HP sarua henteu gambarna videona aya di dinya oh bener kakak aku cecep teh dipikeun alhamdulillah cek eta we Omang eta balik deui hayam teh ayeuna mah ulah nuduh ka awe bener aduh hampura awe teh kamankeun hayang teh di luar. Amankeun dibawa kabur. Mau kabur kitu masih tapi Nah, ini teh teh. mah nyimpan efek eri ieu mah tapi kan alhamdulillahnya eta berkat Mang Awe hayam bisa aman lamun misalkan ayeuna teu kapanggih ku awe teu diamankeun papur jadi kumaha Pasti batur juga ada. no apa loba lah ninganan ayeuna teu ku cara asli ku cara gede huluna gitu kan untungna ku Mang Awe diamankeun di luar luar si cecep kan nyahuan jadi nama geus aya we aman di kanang gitu lah alhamdulillah Ada dicokot deui nya, dongnya. moal atuh ayeuna mah urang mos mopok deui ayeuna mah geus tobat berinsaf bener-bener merenangnya dengan jalan bener we. alhamdulillah Kamar ge insap ge plak-plak deui ieu mah. Awe mah. Jeung maneh meureun? Oh, bagi bawa urang. Wah, jeung maneh budak detik teh ya. Ya, Maneh ngomong kena. gitu mau urang cuman gitu nah. alhamdulillah Gah, kunaon deui ieu teh masih kene Ronde kedua. dah Sok kayak tuh. ada petanya kan bau peuyeum Ya, cing kamari tobat sia dulu. tak kumaha Ini mah keur hujan. alhamdulillah Hujan kepanggih teh hujan heujeun meureun. hayam teh heuh matangna kan nuhun pisan ka Mang Awe geus diaman Wah, urang eta nuhun. Atuh nuhun. Mana ya dia Coba mani pauk si miskar geura digoreng. si mata puak Cara urang mah cara maneh urang mah itu. mau ayam ditinggalkeun di kebunnya. Can kewah teuing, kamu bari mabok kitu mah. Kriminal apa ieu mabok meureun beda deui. sudah deui nya Deui panemu eta lagi jelema meureun. nah kayak radio di luar teh dipanggul Si mamabokna bager ieu. Bagus urang terus urang mah kieu Can we. coba ka mun aya kalengitan we. Wow. Maneh salahkeunna. Urang mah tobat. Aduh mang. Prabu ayeuna nya ngamankeun pepangging si Agus Lumpat tah enon. Heeh. Nah. Lo arek ngomong Gus urang ieu mang Ada aya. mana bijil meureun. Oh, berarti geus niat goreng. Niat goreng waduh. Niat goreng. Wae Aman, tuh Kun. meureun. Da wae tuh. tapi kan bae lah Bisa geus we. ka nyahoa geus ka panggil hayam Sesuai ieu eta mah we. gitu tenang kayak mun dipeucit mah meureunna kabagian sakireut ewang Oh iya mah ulah ieu mah. Tong imaan, tong. pimpingna pan spesial Urang spesial mana mah teu mirna. Nah, bro, namanya bro, nah urang mah. Nah, Iya tah main spesial yang awe Teu mirna mah gaya teh keur maneh cuy. Kumaha urang udah ping-ping. lain teh ngomong-ngomong urang mah nyeri cangkeng teh ka warung heula teh beli obat heula nya mun ka dieu deui lah awe mah senaon sakalian ke ka warung sugan we gitu Biasa mukanya. mah. ulah mang naik. Kopi jeung udud Oh we. siap miskar mah senaon miskar Ah, bere Kang Maman ya. oh siap aku mah senaon Agus Terus mah sami sareng bisa. oh siap kebenaran aya rezeki lah nya Oh, alhamdulillah Ini tuh. cangkeng kayak orang kawan habis kabur nutup ya. Oh, Ya, sagala sagala. diantosnya. Siap. lumayan dulu kopi pamikeun.
Barangnya naon berbager aja di jelema lempuk wae. Iya mas niat buruk sih. Lempuk wae. Waduh itu ya mah. Oh, Gus tangan Gus mana emang ngomporan wae Gus. Geus atuh sama bener emang bener bager meureun. Masa besar uang. Ki mana dia? Di heula mereka di heula tuh bedol teh. Karena ini Karena burung kan ngeretak. Eta duit tuh kamari mana dikeun? ceburu tagi. Aing teh kieu nya bener. Ya, saya kabur wae. Kieu bro, aing teh tadi teh papangnya di si bom-bom. Heeh. Bom, aing aya ceban ieu. Mana mah kena tong gantian kurang gantian ke Simiskar. Aing teh dibikin teh kasih bom-bom ceban teh PHP-keun ternyata moal ka dieu Bikin si bom-bom coba nya. Mana aing teh tadi teh terus ngantikeun urang ka luhur moal ka dieu. Oh, masih bom apa ya tadi cinggiran sorangan mana. Kaburnya ada Kita tangga. ceban kasih Simiskar nya ceng kayak gitu. Kan dibikeunnya ka mana? Jan maksud Sama anjing bom. Itu aing dengan nasi bom-bom tuh. Ke aing kita tagih. oh, mana di kompor wae. Lagi aing. Ceng nasi bom-bom. Nyari siade. Bosan aing mau ngapain kieu mana? Kumaha? Eta bisnis naon teh ieu? Aya Kerjaan atuh. kan. Itu siapa? Orang disukan kurang diajakan. Wah, diajakan eueuh di poho. Mana yang masuk mah kemari ge mangkukna bejana babak kira. Wah, mana burut eta mah. Mana sih bapak itu ngomong kemana burut kemana ke mabok kemana ngebohong. Adi itu kan tengah jakan di Kata aku waktu nanti kudu aya jam 8 di dieu mah. Jam 10 aya. Oh, enak jam poho teh mah jam kita heuh. Mana jamna jam sur leuweuh eta mah. Enak mau urang nih. Baik wae. Balik, pikir mendatang urang Tadi kan di dieu mah. Selamat balik ah. Oh, tengok tuh, tengok balik kok. Naon deui atuh teh? Ainyo aya, Heeh. Pak Ustad aya, Heeh. Camang Ieu, Papangi jalan aya, Cak Agus aya, Bom-bom aya. Tadi Hiji deui tah saha? saha? Heuh saha we? Orang teh nyaho. Saha atuh? Mana karena teu ngomong nih saha? Saha teh ngomong. Si Apong meureun. Si Apong eueuh. Si Apong, si Apong. Urang ngomong program mana nu lieur. Iya lah teh ngomong-ngomong tuh. Manis nyaho eta mah. Cicing. Penghuni saung, depan cicing di dia pasti ngilu ngariung meureun. Berarti ngiluan berarti. Tanya aku mana ieu. Heeh. Oke mah. Kak, aduh. Mana teh sih bohong. Sekarang. Mana di mana dia ya? Nah.